Hei lur, ngesubrek can. Bisi teu nyaho subrek. Tah, di dieu tah tombolna tah nu warna beureum. Aduh, kumanya ya? Ngopi enggeus, rokok enggeus, telat pisang enggeus. Kudu ka mana darinya ya? Aduh, barudak aduh. Tinggal nyesa hiji-hiji, nah, tinggal aing doang di dia. Aduh, berak, kini ku sendiri di sini. Menantimu, bayanganmu. Ya, dulur. Kamu dek merenya ho yo ka para fans BJDNet. Jadi kieu. Yo, pajar yo anu sebagai Arman kuari nyana pindah masantren. Sekelas info tentang Fajar alias Arman, pemain BJDNet, anu kuari masantren di Ranca Bayawak. Salah, maksudnya Ranca Buaya. Pondok pesantren Salapi, anu sok karibut kejo liwet. Tadi nama manehna embung masantren, tapi hayang dagang cilok bae. Aduh, Arman. Anu kadua, Ukon sebagai bondes, kuarinya anak ke merantau di Jakarta. Aing keur leutik, ulaheun kumaha aing ke Jakarta, bisi nyasap cenah. Ukon alias Bondes, anu kuari kergawe di daerah perkotaan, di daerah Jakarta. Kalimah lamun ka Jakarta moal bisa balik deui. Kota metropolitan, lamun halimah lempang ka Jakarta pasti moal bisa balik deui. Inilah suasana gambar di mana Ukon alias Bondes bekerja di pergudangan besi. Anu katelo. Ian sebagai kameramen, nyana kuari keur dagang susu jahe tuh di Korelet. Ieu mah sakalian merenya ho jeung promosi. Bisi aya budak kulit. Teangkeun bae ka ditu ka Korelet. Ian sebagai kameramen BJDNet, anu kuari alih profesi menjadi tukang susu jahe. Biasana sok keliling, bari gogorowokan. Bakpao, bakpao. Salah, maksudna susu jahe 2000-an. Anu kaopat, tuh mandengan. Tisna sebagai Tusna nyana kuari kerja di kenek tuh di pabrik nyana keur gawe. Iyalah sosok Tisna atau Tusna, peran sebagai wanita di film Pocong Apes di channel BJDNet. Kuari statusna jadi kenek, mobil angkutan barang di hiji pabrik. Pabrik non buah, abdi ge henteu apal. Anu kalima, Agus sebagai Alung anak pulung kuari nyana ka mana boa ta jelema. Teu nyaho rupana, teu nyaho digegel beuri, teu nyaho digegel anjing boa ta jelema. Iyalah sosok Agus atau Alung. Mane nama aya, tapi tara kadeuleu. Ngawirit bae di imah. Apakah hendak jadi dukun? Apa kuli bangunan? Ajenah, yang penting doakeun bae ku urang kabehan.
eta anu dijelaskeun eta pemainna. Jadi kieu hampura bae ieu mah kasadayana ka fans BJDNet tangguhan bae babaraha minggu deui ge bakal syuting deui. Jadi kitu bae mata hampura sakali deui ka para fans BJDNet. Pemainna saha? Yo aing doang yo pemainna sorangan yo. Tapi ulah poho sabrek nu tombol di handap nu warna berom nyaon teu. Tah eta mah sakitu bae. Aduh aing menang teu ngadoang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Gas. Molor wae na he.